Setan sia ka murid, hayang dibayar sia ku murid, maning dagang toge sia. Bubuh sia dagang toge jengkol dagangkeun ku sia. Eta dagang kiroan. Agama bakal lelecian ittakhadu dinahum lahwa wa la'iban. Contoh lain lalagaan Allah gak jelas. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqlaini. Puasa nu tadi dicaritakeun encannya hok waktuna iraha lamun nurutkeun cek ru'yat tungguan engke ru'yat tungguan ru'yatna tapi lamun cek hisab geus sepakat ahli hisab baik Sulamun Nairen atawa tina kitab kitu naon ngaranna di luar Sulamun Nairen ieu geus diararitung ku ahli-ahli yakni Ibnu Syatir Durusul Falakiyah Ibnu Syatir Sulamun Nairen kabeh nanggalkeunana poe Senen mun dicaritakeun derajat-derajat jeung sajigalana panjang Senen 4 derajat Sulamun Nairen aya nu ngitung 3 derajat 58 hampir 4 aya nu 4 derajat cuman lolobana 4 derajat Senen 4 derajat Masya Allah menurutkeun cek hisab qot'i sakadar nganyahokeun poe mah poe naon babaringan teu boga darja ente ge bisa geura ye tengetkeun nya ye jangan nyahokeun asal kanyahoan bulan Muharramna bakal kanyahoan ka dituna ye saha nu pinter bisa ye kuari tahun sabaraha kuari sia mah dasar ka gaji mah lulu gaji teu boga tahun Hijriah 1437 bagi 8 1437 bagi 8 14 bagi 8 hiji kali 8 14 jamil 8 6 turun 3 63 bagi 8 7 kali 8 56 63 diambil 56 adalah 7 turun terakhir tuh 37 berarti 77 dibagi 8 9 dikali 8 72 nyesal 5 ambil 1 sebenarnya opat teh mun poe ngitung ti Ahad poe naon Ahad Senin Selasa Rabu tanggal hiji na Muharram Rabu mun aya nganyahokeun ieu Ramadana poe naon babari kuari Muharram Safar Mulud Silimulud Jumawal Jumadi Akhir Rajab Ruah puasa nu ke-9 kan tuh nah mun hayang nganyahokeun kos kitu babari kolot baheula mah kos kitu tah babari itu 9 tuh kan nah kuari ti Muharram Rebo Kemis cokot Jumat hiji tas Jumat naon Sabtu Minggu cokot Senin tas Senin naon Selasa tas Senin Selasa berarti Rebo Kemis picen Jumat berarti naon Sabtu Minggu tinggal Aduh babari ya sekali deui nyesa 5 kitu bae terus sabun hayang nganyahokeun poe pamantap kolot baheula mah babari teng bari ngalamun bae kieu teng oh poe anu tanggal hiji eta kos kitu tah lamun cepet mah tina tahunna kanyahokeun bagi 8 rumus tah mah rumus kolot baheula tah
Nah bagi 8 sesa 5 geus rumus keneh cokot hiji eta mah rumus we rumus cokot hiji opat berarti muharamna opat teh perbo minggu senin selasa rebo berarti muharam. Nah kadituna cokot hiji 2 cokot hiji 2 sebab 30 engke 29 gitu ngitungna bari rebo tah ya muharam safar mulud silimulud dua akhir rajab ruah puasa 9 hayang nyaho poe naon tah ngan derajatan doang derajat tapi akur bae sok rebo tuh rebo kemis cokot hiji Jumat berarti Jumat Sabtu Minggu cokot Senin berarti naon Selasa Rebo cokot hiji Kemis berarti naon Jumat Sabtu terus Minggu cokot hiji Senin cokot hiji Senin jadi berarti poe Senin anu bisa balik nu teu bisa disetrap asana ingin setrap kabeh ieu aing kewalahan mere dahar eta keur carita sanajan Masehi ge bisa kos kitu Masehi mah gampang jasa urang hayang nyeun tahun Masehi kecil jasa ya rumusna ya 3 jalan ieu mah ngan sajalan lamun Masehi mah ya 3 jalan moal talar kudu ditulis matalar ke kudu ditulis sama tak zat bae anu engke dituna geus aya rumus lah berarti Januari Februari Maret jadi geus eta setahun beres kurang dijieun tek foto Haji Pendi diarblok hehehe almanak tahun 2000 sabaraha 15 jual begitu di dalam teu hayang gitu teu hayang kunaon fotona blow on terlaku nyana teh lain teu butuh ka tanggal foto mawa paeh di foto ieu ditempelkeun di mana ceknya ieu teu pararantes ceknya aya nu kapaksa meuli babaturanna ditempelkeun handapeun tangkal Ambon ieu keur carita sakadar nanggalkeun kecil hayang nyaho derajat teh babari nyaho derajatnya kudu make sulam teu kudu make derajatnya make sulam makan kudu dihitung atau make Ibnu Satir kudu dihitung mantap cek abah teh cek abah sia make ngitung kene mah atah aing panas gitu-gitu tah kolot pohar aja sepan aing kita ngaji palak ai prakadituna dihina jasa kudu dihitung-hitung kene gitu make ieu bae sih hitung derajat aju urang pandeg ngaji ka abahnya nusuk nyentak ngaji bae ka mana bisa henteu aing embung dikitukeun tah abah mah galak eta mah masyaallah aya tah anu dihitung di pasar Kemis ge aya 2 nu jago palak tuh mang anu nyahoeun abah ge hirup keneh mal disebutkeun tah sia kadinya ngaji tah jago kepalakna nyahoeun bari hirup keneh hirup mal disebut kok ngoa nyanana ge kuari ngaji buat teh aya jago tepalakna kumaha tuh bah ngitung derajat kieu ngitung derajat bae set ya kudeuleu ku sia irabo sabaraha atuh 5 bah cak sagenep bulan teh wasyamsu tajri mustaqarril laha zalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddarnahu manazil hatta ada kal urjun kad siap kudu nyaho manzilah sakadar manzilah sapira manzilah aya di dieu kabeh di ruasan ieu tah di ruasan ieu manzilah dabron saya mau nyaho kan nyaho saya ngomong kos gitu kan dan lain-lain sebagainya jadi lamun dipraktekeun tak abah mah kitu 4 derajat di dieu kabeh sakumaha kumaha tadi tah ngitung poena geus bisa hitung poena sakali doang tak bisa coba balik eta datang ka imah puyang henteu sia henteu teh babari eta sok geura ge lamun dina kitabna mah langsung atuh aya jadwalan dina kitabna mah Muharram deuleu coba kahandapna seug di dieu tah Muharram Safar Mulud Ramadan pas Ramadan poe naon tek Senin
Sok gerak, hayu gerak. Kurang hayang nyaho mulut. Jadi muharam yang saya horbo, muharam safar mulut. Tak, tadi adukeun ke poe anu. Ngan derajat tadi hitung di dieu. Coba dicek kiai sapi. Sapi atuh. Atuh aing ngeunang mahal ngaji. Dihitung doang, dihitung kudu jeung santri deui lantaran manzilah ya wal qamar qaddaru manazila kudu nyaokeun manzilah engke dihitungna di dieu babari geus lamun urang geus nyaho tek tilok islet perjalanan sulam bisa dihitung langsung trek harina model tadi kemudian derajatna kolot baheula ilmuna pohara jasa masyaallah karim wallahu a'lam.